Ah, kuari geus teu boga duit jeung jajan ya. Pira aku yang malah kemari jadi berek wah. Atuh geus beak Pira aku geus beak yang bage naon teh. Pake naon teh cenah. Pugum pake meuli dengan sangu bae ge beak. Atuh coba diirit-irit ongkoh yang situ lalaki nyar duit teh sang alus yang badan. Beh, teh nyaho nih bikang makana perjuangan lalaki. Lalaki ge teh nyahoan ieu kana kabutuhan sasapoe kumaha. Bisa nage maidokeun da kana pamajikan. Lain medokeun kitu-kitu ya. Coba ge dipikir-pikir situ nyar duit garatina micina mah antek babarina. Ai ge nyaho tapi kumaha? Jek kabutuhan sasapoena doang kitu. Komo mun cara batur meureun meuli seblak, meuli baso unggal minggu. Masaknya na ngabaso ge ngan satahun sakali. Majikannya ya, jadi sedih weh. Ari sedih kunaon? Sareng di omongan aing tah bau ababna. Nan jaboloon. Nan hirup urang na kieu bae Lah, geus ka komporan deui meureun kumitoha. Lain di komporan lain nan ieu mah kesadaran ai bae. Piraku ieu hirup urang na kieu-kieu bae perubahan sama sekali. Cek santai ya, jakori loba perubahan. Perubahan naon teh? Kerebel mau orang rumah tangga can boga anak, kuari malang seboga anak. Jangan aja perubahan. Maksud ai mah hirupna berubah. Boga iya, boga itu, boga pakaian. Atuh sedik-sedik bae ya. Ya kerebel mau orang hese ngahiji kele jeung kolot. Kuari malah digubuk we boga ieu mah sorangan. Heeh, boga ieu mah ge menang nyeunkeun kolot. Aduh kitu bae meureun batur gaya. Tama rumah tangga anyar keneh ya. Denge, rumah tangga anyar keneh cenah. Rumah tangga geus naek 6 tahun disebut anyar keneh. Nah, geus naek 6 tahun ya. Atuh hirup lah kieu-kieu bae. Demi sugan mah karek 1 tahun 2 tahun. Hirup loba molor mah kitu bae lah. Hayu ngabaso. Ya, udah amat kana baso. Ngabasona ge jarang-jarang ieu ting mantak bosen. Ganeng ya, najan unggal poe mulai bosenan di kamar kana baso mah. Ya mah kamu nage harenak. Nya mah jari teu beuki mah ieu bae nu ngabaso. Nu diomongkeun mah yang nihil duit daripada pakai ngabaso mending diteundeun duit mah ya. Kitu ya lalaki mah kahayang manehna mah kudu bae. Bikang mah tibang ge hayang baso kudu depat heulan. Ari asup loba kahayang naon kitu. Ya mah perasa tok loba kahayang. Ganeng asuk teu nyadar. Atuh eta duit pake melian rokok bae unggal poe. Atuh tah mah lain deui jak kahirupan ya. Atuh eta lah jak kudu bae kahasep-hasep dibelian. Mending pake meuli baso sebeu kana beuteung. Nu beuki ngarokok malah mun teu ngarokok sok laleuleuh ya. Daripada tama duitna pake meuli rokok, cek age mending ditenden. Percuma amat nendenan duit bae burung. Sungut mah hararaseum. Jortein hayang nyahona ngelel-ngelel. Ari aing keur heubeuh kana apeuna. Keur heubeul mah dong nu heueuh ieu. Dong nu kumaha teh. Jelema nada kan keur heubeul mah ari kuari kalah ngedul. Pan kuari mah kudu ngabawi waktu ya. Aya waktuna gawe, aya waktuna ngagawean pamajikan. Hih, ting torek kadinya bae pamikiranna. Atuh mun teu kadinya pamikiran mah jeung kan bawa pamajikan yang meju bae nangkepan batang cau. Kuduna mah geus boga pamajikan mah kudu leuwih mikir. Ja pamajikan ge kudu diparaban. Teu kurang-kurang mikir mah ya leubuh ge menira rontok ya kuari ya ku mikir. Ulah loba mikir tekanan ge Tadi cenah setan leuwih mikir. Ieu geus lu mikir ulah loba mikir kumaha teh dak gitu. Lobakeun gawe ulangan ka mikir. Cobakeun pacul burung los. Pacul jeung naon? Jeung maculan taneuh nih ngagali cacing atuh. Jasa roba eta ge gawe ngaluarkeun kaisang. Gawe ge tamat teu menang duit jeung naon? Mending molor ka ditu. Kuku mau ka endah perasa aing geus anek molor burung. Oh, kalah naik nyaan molorna. Puguh batur ngenyeksekan doang.